Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng kasadayana murangkalih murid kelas 2 kanggo pelajaran bahasa Sunda. Mangga dibuka buku paketna kaca ke-27 halaman 27 nyaritakeun gambar. Menceritakan gambar yang sudah tersedia. Contoh, pek titenan ieu gambar di handap buleudan gambar kagiatan nu sok dipigawe di sakolahan. Terus caritakeun kagiatanana. Silahkan simak, perhatikan gambar di bawah ini. Lingkari bulat gambar kegiatan yang suka dilakukan di sekolah, terus ceritakan kegiatannya. Nah, contoh misalkan nuka hiji murangkali atau nepi murid sekolah nuju ngalaksanakeun upacara bendera di sekolah. Nuka dua barudak nuju bebersih. Nuka tilu saha namina eta, misalkan Ujang atawa Neng unggal dinten osok ibak sateu acan berangkat ka sakola. Neng atau Ujang unggal dinten sareng sonten osok ibak supaya ngajaga kesehatan gitu. Terus nuka opat ye barudak resep ngojay sareng babaturanana. Contohna tanapi barudak uwi sakola osok ameng ngojay di walungan. Eta contoh tina menceritakan gambar. Sing lengkapnya ayeuna ieu tugasna. Nyarita halaman 28 menceritakan gambar keadaan gambar. Nah, ieu teh aya nu ngelap, aya nu sasapu, aya ibu guruna, aya nu ngelapan meja, tah eta teh sedang apa itu teh gitu. Silahkan ditulis, diceritakan di buku paket, silahkan kalau cukup, atau di buku tulis saja. Pertanyaannya ini, jawab ieu pananya. Jawab pertanyaan ini, pek caritakeun kayaan gambarna. Ceritakan keadaan gambar itu sedang apa tuh mereka itu. 2. Naha kegiatan ieu teh sok dilakukeun ku hidup di sakola? Apakah kegiatan ini suka dilakukan oleh kamu di sekolah? 3. Naon alusna kegiatan ieu teh? Apa bagusnya kegiatan ini? Nah, silahkan nya ku hidup dipelajari, tuliskeun kayaan gambarna tugasna. Mangga sakitu nu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.